rasa kapan orang temilu ngicipkeun panon nganukur ngarasakeun kapan ngicep temilu naon ngarenghapkeun ieu hawa di kaluar ka jero ti jero kaluar nganukur ngarasakeun temilu ngageunut-geunut jantung nya temilu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur di gararaweuna teh kapan urang ukur ngarasakeun tak ayeuna urang hirup dipake sakama-kama ngalajur hawa nafsu ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula sepot tuduhkeun ka mana lumpatna Arjuna ku abdi rek diberik ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna da puguh bapa abdi hade goreng oge aya wajar meureun anak Mulasara kana jadi bapa nya perlu wujudna ngan ieu abdi Semar ya winang Siti bentar kang puputra Semar ya winang Siti bentar kang puputra Semar kuncung danar ulu pakuning alam Semar kuncung danar ulu ya danar ulu amuing geuning kalarumpul ieu teh cu kalaresan bulan bagi aja syukur jang kalaresan kempel sadayana syukur jang kumaha kulan wadama mojeuh ujang mojeuh haturnu sanajan getih sok diserotan oge deuleu ku pacet kureungit wanya kureungit leungit leuweung maklum kaayaan di alas pringgan ingat salah ieu teh anu kasebut leuweung Kerendayana ujang ieu teh leuweung geledegan maklum atuh da kengeng gana meramo ieu cenah jabang bayi teh kedah di canak ku Gusti Prabu ka ieu leuweung ayeuna teh ditu we ucuk di luhureun batu disimpenna ing itu gurinya we kapoe ka ibun ras ibuna mus gewewek nangis ucuk iya tutangtos we atuh da ku kitu teh mah saha nu teu nyaah kaputa nya cuk tong boro make jeung heueuh saeutik sanajan loba oge kanu gede jaku gedena ka budak mah cu ngan ai deukeut meureunan sok pipaseaeun ai jauh inget wae kitu ka putra mah kula tuh ceuk wa oge ujang nah pinaoneun ieu murang kalih ujang moal pejabateun mah kitu wa heueuh ayeuna teh ngagedean ucu kalau kangga ageungan wa dikawit sagede termos teh ujang ayeuna teh geus sagede jublag geuleuh. Heuh, leuwih ti tolomo mah jublag geus. Urang jonol mah moal nyahoan jublag. Wa rajeun ngadeuketan teh jebret deuleu nonyok ti jero teh atuh wa teh ti gugulutuk ucu. Heuh. Marukana teh kumaha ceuk wa oge kumaha nasibna ieu murang kali tapi eta anehna teh ku hirup di lebat ucu naon katuanganana munguhing pangeran ya ujang moal heseun entong make jeung heuh
ngahirupkeun jabang bayi nu aya dina buntelanana pangeran mah ngayakeun bumi langit sawarga neraka oge teu nganget dekol-dekol acan cekap kukun payakun cuk jadi jeung ngajara radi ta ieu teh jajadianana nyaeta urang supaya eling ka pangeran ieu teh tanda-tanda kaagunganna nana tuh ceuk wa oge tak atuh parendene kitu genteng-genteng ulah potong aya di leuweungnya ucu doana we ti sararea ujang oh kitu jak nyaon cenah bapak ceu euy udah jeung nyana atuh euy asa kaget nu taya papadana dina surat kabar geus nyebar ka mana-mana hulu lamun teu dicarek mah jadi tongtonan dalam mun diduitkeun ku dewek jadi beunghar dewek aneh tapi nyata teh ieu pinaoneun ieu budak geuleuh heeh eta bedog petot nu dewek diasahna ge 7 poe 7 puting nah ada ngampu dikadekeun je eus leuwih ti karet liatna teh pokona mah eueuh nu teurak we tapi eta di jero kadenge eak-eakan na euy jeung ayeuna mah sorana geus ngagedean heuh tina oa teh jadi oa di jero teh oha heeh ngahiung di jero na teh dulu baheula mah sok kuserah sok kuserah baheula palakiahna oge ku dewek geus di rupa-rupa kuserah ku bangsa diturih ku hinis ku bangsa teh lapur deuleu pokona rupa-rupa beja geus dilaksanakeun ku dewek tapi lapur eueuh buktina ieu teh teu mempan cenah mah dewek oge waktu dilahirkeun teh kitu heuh ai itu mah jabang bayi mah kulamad anu liat ai dewek mah ku plastik ka tukang alok kabulan ku deklit baheulana teh heeh mata kitu we hawuk lamun tukang rebab ku letak lain tukang letak mah lain kabulan ku letak ku gegeuleuh anu biji tina dirina heeh alah ampun aing lain rupa-rupa heueuh bisi teu percaya ka Allah teh pangna dirupa-rupakeun kejadian di dunya teh pida ku kudu sarupa mah kabeh nya heuh ieu teh tanda-tanda kaagungan tadi lebah dieu urang teh kudu balik deui kana purwa daksina purwa teh wiwitan daksina teh wekasan heeh balikeun deui ka anjeunna ieu teh urang teh ieu teh sarupaning kieu teh nyaeta kaagungan tanda-tanda kakawasaan Allah bisi maneh teu percaya tah kitu kejadian dunya teh deuleu aneka ragam rupa-rupa nya supaya urang hirup ulah noyo teuing di dunya ayeuna dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa gerepek ti poe ka poe kajadian teh beda-beda nya eta pangeran pika kitu nya nyin kajadian teh aduh rupa-rupa nu matak dina lebah dieu urang sararea cing waspada cing ati-ati cing permana tinggal anu penting mah agama euy agama ulah poho aduh ayeuna lamun silaing mikir hirup dudunya terus tanpa agama yakin bakal ngagencetna dunya cing ingat da urang teh bakal balik deui kana eueuh
dituna urang teh innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Asyati Allah mulang deui ka Allah tadi lebah dia lamun hayang balik deui kana pangbalikan. Tati ayeuna ngeureuyeuh nikreuh sanajan bari pateuh gunung oge bakal disadapun mumuncangan. Deuh. Nya. Naon saayat sakalima amalkeun. Oh, ai leukeun mah da sagala rupa oge. Pokona nu penting heula ayeuna mah penting bucu baca. Nya. Ulah tinggalin teuing wawasan. Sanajan urang hirup teu sakola teu ngalaman sakola baheula nepi ka tamat. Atuh ai daek mah maca koran Giwangkara, maca koran Galura PR. Kujang. Apan saeutik gedena eta teh bakal nunjang kana pengetahuan. Kirana urang teu nyaho di mana geus dibere nyaho ku berita apan meureun nambah wawasan nya kitu kurang di urang ayeuna aya percetakan di Geger Sunten percetakan buku-buku Sunda buku-buku pelajaran bahasa Sunda pokona mah komplit di dinya mah Kang Taufik patutur deh patutur Pak Haji Taufik patuturun deh patutur gitu jadi kumaha patutur-tuturna apaan Kang Opik boga duit dewek nu ngecelok apaan patutur-tutur teh elah ampun atuh cenah urang butuh naon oge cenah moal burung di ladenan ku kasepuhan dinya ti Jonol mah Bapak Haji Sidik. Heeh. Walah. Ya. Tinggal urang hiburan heula ya. Nya sok ka dinya ulah bingung teuing bari nage. Lubut. Hiburan. Naon? Ai siling eudeuh hiburan eudeuh. Lain kuring mah keur ngaliwat ya cicing lanan bisi tutung sakitu pugu dewek mah ngeunah liwat tutung je seungit juragan Panu kamari euy dibere liwat tutung ku dewek nanaonan cenah mana teh cepot mah jeung tutung-tutung teuing ai dewek ngalewo si kerekes di gegelan ongko dipoyok ende di darah ngeunah urang euy datang dewek mending ngagebeg Gusti Panu era meureun heeh alah ampun euy dawelu naon dieu sia Gusti batur mah bingung ieu mah rengkenekan ulah bingung teuing we akangna memberen lain nek ngimpi peuting je euy lain ngimpi naon serius kitu waktu dewek dipencetan ku si laing pan geusna teh daek teh inget bakat tingku geunah heeh malahan dewek teh bisa jajampean heula biasana mah pan memesare teh dug turu gulingan jati badan turu ati tanghi roh madep maring Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah kitu teteh lain dikalimahkeun lain dijampekeun wungkul heug pigawe talaah pikiran hartina dug turu teh dug sare gulingan jati jadi urang teh kudu sajatina nyata roh teh ngahadap ka anjeunna tong boroker sare memeh sare sanajan urang salilana hirup teh kudu kitu saliring-liring dumadi sarengkak sare paripola ulah elat eling kanu kagungan ulah leupas eling kanu boga naon sababna da urang mah teu boga naon-naon dayana upayana teu dayana teu upaya oge urang mah ukur gagaduhan lain gaduhnyaan pek pikir aing ngingker samantena titipan
Mukojung titipan irahan nitipkeun nitipkeun mah kudu ka saksi tah barangna tuluy aya ijab kabul urang jeung pangeran dibere atuh ku pangeran ai hartina dibere mah hiji barangna dua nu mere tilu nu dibere kudu ka saksi sing bener ngomong teh lain muni asa pinter heueuh na kudu kumaha atuh pokona mah daek nyokot ti pusat teh di itu tina kun payakun jadi jeung ngajara radi jadi manusia teh dijadikeun teh komplit panonan ceulian jeung sajabana kariprak urang pigawe laksanakeun tak yeuna urang kari nyukurkeun ai geus karasa mah ai sameme syukur teh kudu karasa heula rumasa karasa naonana karasa kapan urang teh teu milu ngiceupkeun panon ngan ukur ngarasakeun kapan ngiceup teu milu naon ngarenghapkeun ieu hawa ti kaluar ka jero ti jero kaluar ngan ukur ngarasakeun teu milu ngageunut-geunut jantung nya teu milu ngalirkeun getih ti luhur ka handap ti handap ka luhur di gararaweuna teh kapan urang mah ukur ngarasakeun tak ayeuna urang hirup dipake sakama-kama ngalajur hawa nafsu apa eta teh lebar kitu metak cing bener ngomong teh cing pi naon pikarjeun batur lain beda ahli tauhid da ulah fikih wae atuh ilmu teh kudu dipapai kabeh ulah ngan eta wungkul segala rupa oge kudu nyaho pada sekolah teh aya pelajaran teh pelajaran itu pelajaran itu pelajaran ieu tah di dinya bakal aya profesi nya eta maneh teh kuatna dina naon nah pinter maneh teh dina matematika nah maneh teh dina kimia nah dina fisika dina sejarah dina P4 dina bahasa cing jadi ahli yo kitu kita cek da kurikulum agama teh teu saeutik loba dina macana wungkul ilmu tajwid kapan tuh aya ilmu naon idgham bila mana perlu bila guna belegug tah kitu idgham biguna idgham ihfa nun paeh jeung hareupan sin disebutna teh naon teh naon ihfa kitu naon nun paeh jeung hareupan lebaran nu paling susah mah dieu montong diheureuikeun nah ada eta mah ilmu maca jelema nu heureuy mah ngan ulah diheureuikeun henteu nya nu penting mah dina amalna diheureuikeun sanajan pinter maca ari amalna salah tetep salah ka itu oge da amal nu bakal kabawa ka itu pek pikir ku sileing daek mikir henteu borora mikiran nu kitu yo sia doraka teh kana agama sia nyebut kitu lain mikiran cepot mikiran manehna geus teh aya mah pigawe we sewang-sewangan da pardu ain kang ain kamari ini ke sekolah ya ampun ai. Jang. Atuh entong pun lanceuk wae. Hiburan teh kuring oge kudu. Kudu wae ngajag-jagkeun tuh. Kuring mah ieu ras inget kanu di lemur. Geus lila ditinggalkeun eta ieu murang kali. Ayeuna teh jadi ngagedean budak teh. Kitu akang. Jeung buleunanana. Ieu teh putra nu kadua ti garwana Gusti Prabu teh. Da garwana teh dua. Gusti Kuntina Librata sareng Dewi Madrim. Nya ari nu cikal mah Raden Yudhistira ayeuna teh nya kitu. Murang kali teh parantos pinter ngaos nya lucu pisan tama murang kali teh nu cikal duh keur kasep teh nurun ka dewek nuju nyiramna resep ka dewek
Dina bangirna non teh Dina cantik bulu panona make aha Dina ramona yang mana terpercaya ka aing teh Akang ngomong karena oli mirip. Si Sugano ka aing ngahina pisan nya jika nu ngewa pisan saya mah ka aing teh cing teh lagu Sok kali lagu naon. Polos tomo nu bieu Nek edot. mung tukang kenangna sieun ngaco nya Kira-kira nulal aja. dek ngahayang lagu eta we Lagu naon Akang? lagu lain Lagu golepak. Atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe. Kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe. Wilujeng ngadangukeun. naon Lagu golepak kan. alah Kagong deui Akang mah kagong. alah Akang beunang juga cangkeng benang ayi cangkeng benang ayi sangka teuingnya urang teh ayi sanajan sakumaha urang betah di dunia oge geningan awak teh bakal karasanya ayi geuleuh yang ngomong teh jika geuleuheun ngomong teh gitu-gitu menya ya suara si dawala kitu ini teh dituna teu umum teh kitu teh aduh ampun dek si horeng telajak nafsu ngalimunan kana batin ngaruksak karaga badak hancur keluar jasmani dibentenkeun jeung nu sanes dedung didang naon urang eta sok urang silaing ngilo atawa dewek anu ngilo mending silaing ngilo naon lauk ye atuh lauk mah kedah Kakang Rama kalewo ngil apa silaing ngilo kumaha silaing nu ngomongna dewek nu nyanyina ngilo teh kitu blegung aing ngilo teh merean kata-kata sok atuh mun baheula mah beluk meureun heueuh sok lampah beunteur ku urang ulah ditiru ku urang ulah ditiru odoh barang hakan odoh ki barang hakan odoh barang bawa barang hakan odoh barang bang barang hakan odoh barang hakan cacing ngarengkol dicapluk teu nyahoeun di jero aya jangjama aya si jamal nu sok nguar-nguar kagorengan batur aduh ampun aduh ampun
lampah bentur gitu lain ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngareng kol dicapluk Santok, Akang. disantok ini si Ugan protes wae ka aing deh ya tuh poho deui we lampah bentur silung Nah, gitu akibatnya terkadang diganti. lampah bentur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan cacing ngareng kol disantok teu nyahoan aya acid jeung nin keur ngaraut ampun aing lampah beunteur ku urang ulah ditiru odoh barang hakan gitu cacing ngareng kol disantok teu nyahoan panayagan oge bare beja kabeh aduh ampun aing duliting dek pupuh dek pipih dek popoh ge aing lain aku kitu teh mah heueuh dalam mun dewek beuna jadi jelema pinter moal nepi ka kieu hirup teh nya euy Wah, disengserikeun batur. boga gaji meureun aing sabulan-sabulanna teh ari ku kitu teh mah heueuh nu matak ka barudak ngarora ieu omat jeung soson sakola teh nya sumber daya manusia yang berkualitas karek nepi kana kuantitas sabab urang teh naon ieu teh boga nagara teh anu sakieu subur makmurna lamun diolah kuno teu pararuguh kuno kurang elmuna pan matak rugi nya nu matak lestarikeun kaayaan di mana-mana di negara urang teh ulah boga rasa nu batur negara teh nu urang keur urang hak urang wajib dimulai ku urang keneh rojong dina sagala rupa pangwangunan dina sagala widang nya kitu tah lirpen barang nuju raos-raos nyata nuju sempal kapiguyung sapraptanet unia aletan ti nagara perang gubarja pati kala serengi lan kala badra senopati kairing ulah dia bala tamtama nyata parantos ningker ieu tempat anu diange kemah ku Prabu Panudewanata suara naon di euy nahanya pihujaneun kitu monya sakieu bengrasna sakieu ngebrak pihujaneun widura kaula Raka Prabu sora naon eta Kang kula ieu jisim abdi nun naon ngaguruh kitu Kang palang siang ayana si moncong ngeredkeun wae jeung aing kana bujur teh ngeret-ngeret wae jeung nincak di kana indung suku mun nyarisa nah dora sada toke nya euy lain aya dedengan kuring mah sada sisir kerep nah teh teh wala mun jara rawuh teuing wala lah nah teh cing tong sok kitu teuing wala lah sada kuntung euy naon teh euy naon ribut euy Dunungan abdi mah Gusti ya mun hirup deheula sakedap Gusti abdi bade amanat naon atuh bari naon ge
Gusti teu sangkanya ayu suasana nguburkeun ayeuna mangkaning Mang Ardi parantos mangot. Nya, musuh rek walungan gitu. ya hiji deui Gusti Senopati ya aduh Gusti nya teuing cikene bieu cocorowokanna ari uswa. Sianya cek aing oge. Mang urang mau ulah dikukumaha. Taluk beneran gitu nama. Urang mah leutik keneh jeung urang teh boga aki jeung nini indung jeung bapa teh sarang-sarang ngandalkeun uing. Ya, dijen racatan main. Uing teh dijieun rancatan watak teh oge uing mah ulah dikukumaha. Nah atuh sia tadi ai tadi wani ka aing. Ai tadi mah da loba batur. Watir akan rek menang. Lajeun wani sia mah loba batur eta teh teu konsekuen teu nyatria teh kitu teh. Dengan tanah. Teu nyantana sia kitu balik ka tu beji kitu. Balik atuh ongkosan. Waduh eta ka musuh minta ongkos. Coba teh kana kulit beungeus ya. Heeh. Dihirupan ge untung gitu. Dihirupan ge untung sia. Sok atuh ongkosna ka dieu da jauh ka nagara uing teh bari sakalian keur meuli beas. Nya, Si orang rek barang penta we ka dia. Ya. Tong borok keur silaing aing ge can gajihan. Angka ge digerak. Sarua we jeung ngajulun keur butak. Gitu. oh gini sarua butak jeung uing. Sarua. Aya sisi nirana ini tak tage nyari anu butak dagang termos. Atur nuhun ka dulur-dulur sadayana anu tos like, komen, sareng subscribe. Kanu teu acan tong hilap like, komen, sareng subscribe. Wilujeng ngadangkeun. Sakabeh jelema nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih. Oh, kabeh oge bersih. Seperti Bapak Tani melak pare nu dipelakeun pare tapi nu heula jadi mah bebeluk jeung jukut. Jeung jukut. Anu teu dipelak Gedena teh meuni leuwih. bakal jararadi jeung ngagede-gedena teh sok ngaleuwihan nu dipelak. Oh, eta teh. Sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya dengan keadaan bersih, inung bapakna sok ngadoakeun cing soleh, cing bener, cing bageur. Sing cager bener. Ta eta nu dipelakeun ku inung bapakna, tapi kade aya anu jadi dina hate jelema tanpa dipelak. Naon diantarana? Syirik, pidik, jahil, kaniaya, iren, panasen, bedegong, rurumpak, ngupat, simuat, ujug, ria, takabur, nyaci, maki, ta eta jukut-jukut anu jadi tanpa dipelak, mun diantep ngagedeanana leuwih tinu dipelak. Oh, eta teh. Bakal leuwih kandel. Eta teh. Oh. Murukan teh. Jadi kun payakun teh sarua bareng hade jeung goreng. Ngan goreng sok miheulaan panggedena. Goreng mehelaan halus bener. Bapak Tani sok ngaramet. Lamun teu sanggup ngaramet muruhkeun ka batur. Kasaha Lumatak mun anak hayang jadi soleh, mun teu bisa kadidik ku inung bapak pek sakolahkeun jeung pasantrenkeun. Oh, ya. Lumatak realisasi tina sedekah bumi ieu teh lobakeun barudak cenah sarakola tur masantren supaya engke kahareup bisa ngelola ieu masjid anu sakieu mewahna. Oh, gerak giringkeun ka kiai bener. Heeh. Bener, Kang.
sarana geus sadia kantun weh ayeuna barudakna Daekna. sabab ieu nagara teh ngabutuhkeun nyaeta sumber daya manusia nu berkualitas anu handal teh. nu handal heuh bener teteh. moal sia teh kopi we cicing lanan inum we ku si lain kanya Tong dicarekan Kang karunya. nu saruanya usaha jeung aing Sarua teh jeung urang usaha teh. ieu urang pamulihan sajabana tinggal wujudkeun tina kokohna persatuan jeung kesatuan dina peuting ieu ibadahna gede bisa mukakeun lapangan kerja. Naon lapangan kerja di antarana? Apaan itu tingali? Naon? Ngeunaan ekonomi Anu dagang. anu jualan loba ngajajar. Anu Apaan darat. eta teh milu hirup Oh bener. teu saeutik ibadah teh. Ibadah gede nya Kang. Heeh. Bener nu uca. Anu usaha keur maraban anak pamajikanana dibelaan teu hees sarua jeung aing. Anu jualan bener. Ibadah gede ieu teh. Laras. Tah sejarah ti para wali nepi ka kieu Kumaha? nya Oh. ningkatkeun perekonomian rakyat Dia melalui hiburan wayang pan Kenat. karasa urang ku sadaya alah maralak aya hujannya Bagus ya. heukeun bae barokah teh Barokah. Diarep-arep ku tukang tani mah teh. diantos-antos ku sadaya pan Ngomong ku ahli tani mah. wah ahli tani mah nu rek melak pare heueuh Pawang kacebor. Pawang deui. oh Bener. kene da usumna ayeuna mah Geus waktuna. heuh da kuat nyarangna nepi ka wayah kieu meureun Laras. Siap-siap Sakitu oge. Namurukan hujan ngiuhan heula ngiuhan deh hujan mah. nya Alah, akang aya nu ngecep eta Da teu jadi matak atuh. aya saha Apana wulan? apana wulan Apana alhamdulillah Apa na panitia bulan? nuhun apana wulan di bapak panitia nyecep Laras. Nyecep ka jajak akang. kaluhur herona sira nuhun Ya bisi bade akang ka pusir daya eta alah ongkosna. boga ongkosna ieu euy ah Bisi bade ka pusir daya. nuhun apana wulan ti bapak panitia ieu ah Laras. mudah-mudahan panjang yuswa ageung Amin. milik Amin. heeh alah Namurukan teh. paingannya panas di tadi heeh Payung yang Paingan panasna teu katulungan. di burang keneh tadi harudang bayang yang Ustad Ayub ka dieu nya Aya. Ayo suka teh jauh kieu Ayub aduh Aya Pak Ustad Ayu. heeh pengalaman nepi ka kieu ye Oh, pengalaman urang teh. heeh Ari akang. alah Pengalaman abeuh nepi ka kieu nya kan. mudah-mudahan saeutik hujananya Nyawa mugi-mugi we ulah maralake wungkul gitu ah maralake. ngene da aya wengi enjing mun isuk pek cing gede nemean nonton akang di urang dieu. gampi nyarang mah kari ngalegaan deklit Ngalegaan teh. Puasa moal marala kena hujan. Ulah bocor. atawa syaratna teh newak anak bangkong Di kumaha akang teh? gantungkeun luhureun panto Oh. geura pek moal turun Nya bangkong. Nya moal bangkong mah. heeh Dari gantungkeun dari hujan mah anger. Hujan mangernya gebret. Eta mah ngagantungkeun hansip. eta jangkrik muni ngeleketek ke kain ngana tongo ngana suku Heeh di dieu teh loba Kang jangkrik. heeh lah jang Kang, urang ngadoa mudah-mudahan bae ieu masjid anu parantos diresmikeun sumuh. kantun ngamakmurkeunana Amin. kantun ngamumulena Kamu
Ya, tadi siang tabligh akbar Bapak Kiai Haji Ayub Dr. Anes Ayub laras di Kuningan Lebak Wangi. Lebak Wangi sering ka dieu aja Masyarakat secara rumping tadi ya Dr. Haji Ayub sumuhun laras kalayan ngawilujengkeun ya ka urang Brebes parantos kengeng pamimpin anu anyar menang milih rakyat menang nyaring rakyat kantun ayeuna mah nyumponan janji-janjina sumuhun nya dina waktu kampanye tadi mah dina waktu kampanye menta ka rakyat menta dipilih tak ayeuna mah kantun rakyat nu menta buktikeun janji-janjina lan gitu tah laras buru-buru heulakeun jalan ye urang nepi ka ruksak ye duh ngerakeun sarana jalan sarana urang Bandung butuh bawang teh ka dieu Pak wah dewek butuh bawang teh ka dieu ke mah ka dieu oh Bapak Haji Nur Rahman laras jalan geus leucir mah aing mineng ka dieu kapakubu matris naon kapuyuk pakpokawu madris laras iya nuhun yang ulang nggak gede aja hujan teh Elah sok jangar nih kakak hujanan teh nya tukang rajal mah kurang sare urang lain ai di Jawa Tengah mah pan heueuh wayang kulit ayeuna urang dieu mencinta kana wayang golek nuhun si horeng di dieu teh Sunda bisa Jawa bisa biasa palalinter urang dieu mah deuleu Sundana sae ai Jawa mah puguh wilujeng daluk lan wilujeng midangetkaken lakon ingkang menika sugeng daluk apa kage buan minang ngan ai di Jawa Barat memeuriran ku A ai Jawa Tengah mah ku O bedana teh kitu surep doto pitono handenggi kang kae ko adi dosa purwa Raden Naryo Brotoseno moro jol moro kononon kolor morosot dosa nolol alah nong tot bool alah bedana teh ku unggul bahenol bari bolotot bari nyemplong nah gitu jang bari nyemplong alah kebeneran ieu waranggono na aya waranggono na kedua mau di Jawa mah waranggono oh di urang Sinen Jawa mah waranggono wilujeng kitu ka Bapak Dalang Entus di Tegal Dalang Mantep Sudarsono nya besok Bapak Dalang Anom Suroto Joko Edan Dalang Jahaho pandi dieu Ayub Bayu Aji Dalang teh dalang kamari aya dina TV ini Bayu Aji teh dalakon kumbakarna Lena yang ulan tak kitu euy urang ngadoa puting ieu nya sae akang mudah-mudahan paranyang Yuswa arageng milik dina tani na cing langkung mucek ieu kapetik hasil kala buahna amin kala buah namanya cangkangna piceun alah loba CS na ya si Cepot mah di dieu wah di dieu mah akang mah loba baraya ngan ai di Jawa Tengah mah Jawa Tengah Jawa Timur si Cepot teh Bagong ngaranna teh Bagong ngan bungsu di dieu mah deka Cika di Cepot mah gareng teh Cika tah kitu heukeun bae da eta mah teu nyaho lahirna tanggal sabaraha-sabarahana teu nyaho nya urang ge lahir akang teh apa tah kitu euy
ciri khas mudah-mudahan kapayun tiasa tepang deui hapunten amin bilih beda cara sareng urang dieu ya, beda koki beda masakannya kan ciri sabumi cara sadesa jawadah tutung biritna sacarana teh apaan heuh oh sumuh gitu alah yang dewe keur ngigau heula sagedeung sok atuh geura disalin salin heula sagedeung Salin. geura salin geura rada gaya sok buru-buru atuh salin lalaki mana teu mode awewe tadi dicecep ku panitia nya pakai meuli baju nya aduh bener gaya ini si salin mana nya kawas banar bawah karpia tah anu penting mah urang mah hiburannya hiburan heeh segala rupa oge tanpa hiburan Awas. kade leueur Kauhujanan. reueur make karpia teh ari hujan mah omat ulah teh dikenangan nah Kang palai dikenangan gitu ulah cara tadi giningan dikeplos-keplos era oh nya ulah gitu urang bisi dewek ngamuk ka di dieu nah Kang palai bisin ku Pak Haji Nur Rahman tuh kan tenan nya donatur ieu teh pangageungna can pakuwu can pakuwu apana wulan wah sararea para pemuda para pemudina nya istuningan rempuk jukung sauyunan sabilulungan teh nyaan gotong royongna teh bener Kang jadi suri tauladan ke desa-desa nu sejenna sumuh dina sagala widangnya bisa ngawujud pangwangunan anu sakitu megahna sakitu wegahna heeh kantun ngamumulena Masjid At-Taqwa ya kudu dibayar ku dewek lain da atuh tukang kenang teh capeun mayar ieu rek ngegal teh kudu tar oh saha atuh anu digawe teh capek dage ai digawe mah kabeh capek tapi pan kudu aya buruhanana kudu aya buruhanana sabaraha sabelekukna sabalakuk seperti apa dina jaipongan mah aya belekuk aya bangpong aya bangpak Mana nu kapake? udah ieu bangpak tulak bantingkeun mundur maju jaipong blekuk gitu blekuk kita sabelekuk kitu teh sabaraha teh 20.000 sabalakuk 20.000 sabelekuk 20.000 sabalakuk 2 kiloan bawah oh sakitu nyata sakitu teh 20.000 lamun 2 kitu 40 lamun 3 kitu 60.000 lamun kitu na ngarecek atuh kumaha loba ngabalekukna kari ngitung paneri sok meuli dewek sabarahaeun Kang teh 100 ribuan nah saya tik-tik teh ngitungan 5 belakukeun meureun 100.000 teh 5 belekuk 5 belakukeun atuh da moal karasa juga oh 5 kitu oh lamun ngeunah tuluykeun gede duit Bapak Neuri oke boleh cobaan Lin bere 5 belakuk 100.000 lumayan yang beli bawang nah teh kudu meuli da ngagarantung beli ongkos sok 5 belakukeun nih Siap, Kang. dulang hati Mundur, maju. singso naon siling teh Nges hantem ya tuh beli lagi pan 100.000 jadi 5 belakukeun or apan dina MOU naon Memorandum of Understanding naon dina perjanjian kesepakatan teh ceuk dewek lamun ngeunah tuluykeun teu bisa duit paneuri kudu perjanjian nah sia teh meuni blon
perjanjian deui da can diteken. Dasar idiot. Idiot naon da urang mah teu lumpuh. Alah. Geus ngaborong aing ah. Apa guna ieu mun ngaborong mah? Ngaborong meuli 6 jutaan. Sok wae. 6 juta teh sabaraha belekuk? Ya 200 belakukeun akang teh. Anjir loba teuing ngajueun. Ah, mending cobaan. Moal kana cangkeng gitu. Moal. Paduli aing ngabalik ti pamulihan sugan ngederek-dek wae cangkeng aing. Kan bae daya no gas. Meuli 6.000 sok ah. 200 belakuk. 200 belekuk. Ya. Oh sok sia. Dulang kati. Mundur. Maju. Sing so. Tenang da lobanya. Kudu make gaya tuh. Aduh. Alah. Mata kira pula Leuleus cenah tuur leuleus. Ya pasti. Mata kira pula popohoan kayak gitu. Alah. Oh tuh kuning alah. Alah. Namborokan teh kumaha. Oh, hitung-hitung mah pene hujan ya. Oh. Ini pemajikan mantap. Alah. Oh, itu si Sayub menyiksa teh. Waduh, nah nyeret ke beng-beng kawas wayang kulit. Tapi kan nyempring gitu mah. Oh, wayang kulit kieu nya kegigir. Mula lajona ti hareup ti tukang. Wayang golek matakan ti gigir. Bebas dilihat. Bumi gunjang ganjing langit lap-lap katon. Oh. Se. Aduh, kepalaku cekot-cekot. Se. Lakone opo Bapak Dalang Asep Sunan Darsunan Kalibolena. Aduh. Kalau tiri tukang. Nun kali jabrik ah. Kali jabrik kali pada gua. Nun Sunan kali loteng. Alah. Sok kali gitu Sok ah. Sok yang wani pasti anak alas si akang Merarajeng usaha nanya urang dia urang pemulihan sadaya. Amin. Pararunten ka urang pemulihan sadayana sing aya wilujeng tanya. Kuras dunungan keluarga cabang welas pangkat abang Pakai dagunya sana wasman sana warapana
dasar sesat tadi abdi manim kabantu aduh alayang hoyoga reang wae abdi mah tekan hoyong diserang hoyong diserang wae alah lain langiran suku kena batu dulu udah jalan dah wayahna ayo juga teh teruk sakit jalan dulu ampun gerasa lindai kayaknya aduh gerasa lindai loba cacing jalan teh cacing cacing naon cing juralit cing gedebut ya kan cing gedebut makanya nu paeh nawar lupai hayang bawang aja udang aja udang aja lah mak mak ya saya tanya ku maneh eta mak buka rerenengan gitu seperti jeung lain muhrim seperti nu geget lah naon tinggali emak dulu emak rerenengan jeung bolon hayang keberondong mak dawala kamana bapak maneh dibawa ku Arjuna rek dicacak jang astagfirullahaladzim kamana ini na teh Arjuna teh ke apa jang nu jelas marek dicacak cenah keur syarat neangan ilmu ke ari ieu saha ieu tanya ku maneh saha asli Wilujeng Tepang ngaran kaula Dewa Nur Cahya urang mana kaula jauh tapi jeung maneh teh salemur tadina ti alam eueuh jadi aya tina aya bakal eueuh deui sarua sajajar jeung kaula mak cepot tuduhkeun mah ka mana lompatna Arjuna ku abdi rek diberik ku abdi dek di Pulasara nya ge parantos jadi wujudna da puguh bapak abdi hade goreng oge aya wajar meureun anak Mulasara kanu jadi bapak nya perlu wujudna ngan ieu abdi teh kaget nah emak bet rerenengan kieu muni jeung budak ngora jangan saya kesedih muni kawas nu teu aya kasedih bapak abdi maot teh nya bawa tertawa di atas penderitaan orang lain betul saha ieu mah ieu teh bapa maneh salaki emak yang caroge emak bener ai abdi paeh teh geus lila ieu teh seberapa tahun cikene oh jadi bapak mau teh majo nikah deui we pak mak numutkeun ti Pak Uyud Buser penelitian kronologis mode kieu teh mah bakal terlibat ye bakal loba pertanyaan mah di pihak polisi sabab Purkuntu karitunggul lar gagak karitunggak leungit bangsat aya paling boa-boa itu aya pembunuhan berencana di skenario ari kieu jadi nama ayeuna Semar cepot dawala dipaehan mak kawin deui aya permainan mah jeung juragan Arjuna ieu ada main juga apa ieu kacurigaan teh bakal timbul ieu gede ieu
termasuk perselingkuhan ya mah. Sebenarnya bakatin kunya ka maneh nya kabdi mah lain kitu atuh kumaha kronologina pangnanya mak teh jejeritan menta tulung salaki mati anak korban nepi ka peuyeuh mak teh jang lajeng kurunyung teh ieu lalaki kasep lain ku kasepna mate kapelet teh jang ieu teh maksa bogoheun ka emak ngan ku mate kieu cekeng lamun anjeun nulungan ka kaula mangga kaula daek jadi salaki asa pangnyageurkeun anak nyaeta maneh asta jing dawala kitu mate kaleuwihan maneh teh dicageurkeun teh ku ieu syariatna jadi mak teh mung jalir janji da bapa maneh geus maot moal aya nu tanggung jawab da kawin mah acan mak teh jang nya atuh wilujeng kitu mah abdi rek nyingkah ti dieu mak wilujeng sasonoan sareng budak ngora Pada bulan madu bener. Abdi bade mios ti dieu moal nyarek eta mah dahak mak parantos jadi janda ieu abdi geus kaula we aku bapa saterusna ya moal Semar teh buruk-buruk papan jati hade goreng oge bapak kuring anu ngurus ti leutik nepi ka sagede kieu teh Semar najan aya keur ganti nak moal acara jeung manehna eta anu nyaah ka abdi ti leutik kaula dek neruskeun ka nyaah urusan di dinya ngan kuring moal betah di dieu bisi bosen anjeun ka cicingan kuring ma moal jang moal bosen wah urang ini era Kamu kesana pun lagap kan nyeri-nyeri hate aya di dieu nu jelas ieu teh bapak maneh asli ya kapan bapak kuring merek dicacag itu mah kurunganana tapi ieu mah eusina wah curiga teh mah meni geget gitu nya bapak urang pasti ya sia leumpeuh Yuni sia teh pengaruhan yo percaya we leumpeuh Yuni sia teh dumeh itu jelema beunghar sabab Semar sempengangkeun-ngangkeun bar menyemarakan datna alam nyaksi kana hade jeung gorengna alam bener Semar iku dudu wong samanea terus sing madu trahing kusuma titising andana wirih trahing dewa kamanusan tidak percaya no way I don't believe you kan bae teu percaya ka kuring mah Bapak punyungan abdi semaheun abdi wah doraka sia ma panginten atuh dah nuhun maneh geus waspada dawala teu kahalangan ku iga maneh geus tobros nuhun ja Bapak nuhun dawala anaking maneh oge nuhun Bapak oge ka maneh nepi ka tega ngorbankeun jiwa ku nyaah-nyaahna ka Bapak tapi ka nyaah jeung ka deudeuh dibalikeun deui ku Bapak ayeuna bisa riung mung pulung deui ya sia kapangaruhan teh puter lidah karek sakitu geus ka doktrin tidak akan gitulah dewek mah tidak akan percaya bener Kang lah amuan sampingna kan buka ciri Bapak urang mah boga ciri nu mandiri bener punten bade namun sinjang sok astagfirullahaladzim
Bapak Kesinginan bapaknya gila. hapunten pikan nuding goreng abdi wajar ja Udon. teu mah wajar luar biasa ai itu wujud kumaha Bapak urang tenggelan Arjuna ku abdi ulah lamun maneh mawa dendam silakan mun init ka medan perang init ulah dibarengan ku dengki lumampah ulah dibarengan ku dendam lumaku ulah dibarengan ku ujug eta hartina gugur memeh tempur kakabongohan bangsa urang je Wah, kemohoan Ri. Ya kade. raja urang dek diculik ya kumaha nyalametkeunana hayu anu rek nyurik na urang tewak Bapak uningati saha Culik tewakna. dina sajeroning gering Bapak lain sagering-geringna monitor tapi keur mikir kumaha cara jeung katang tuanana supaya raja urang salamet nagara salamet musuh bisa kausir Itu anyat salangannya nama. nya dalin sagering-geringna cek aing oge percayalah ke bapak paingan eta pisang diwawal-wawal tadi terima nya da pisang nama keti kotok Dipangguburkeun ke bea. teke lagi si horeng Bapak teh bisa init beri cicing lumampah henteu ngalengkah nya kapal tilelep ka langit kuya paeh ka tiisan pireu mata katorekan nu penek cicing dilebak sirahna mapakan mega ngalayange meureun budak leutik bisa ngapung gitu eta monitor leuwih atuh leuwih ti internet kitu mah Bapak aing sakitu jang moal cukup Pak itu teh sanagara pilawaneun urang teh kitu keamanan di urang kumaha cicingeun tenang ayeuna urang bejaan sakalian moal cukup urang teh kudu loba batur hayang maneh loba batur kan tenan mak kaulah nun nah cai mah kereta tahar gitu maksudna bakal datang semah ka dieu nah cai mangga kaulah nun lah naon kapiting itu kulub da boga kapiting we nanti mah isaha mo lajungan non je di mana anu dibeli ku si gareng teh geuning eta mah cocokan tina karet anu di bedo eta teh anu di bedo ku bola geuning baju ngan lihat palingan dicook ku aing teh nyapit lain ku mati ketingalianan saya teh